barengan jelema anu ahli Allah urang lalaunan babarengan jeung ahli Allah kebal-kebal tepak kebal-kebal mah nyana ge teu kuateun ngobrolna teh ka Allah bae bakal kakarek sakali mah biasa bae dua kali mah biasa bae tilu kali lantaran sering engke ge kaluar naon wae di jero hatena urang babarengan jeung ahli ekonomi atuh engke ge kanyahoan dagang ieu kieu rahasiana ieu rugi ieu untung ieu teplokeun untung ieu ka ieu oh berarti sama-sama untung nu penting mah untung bae sebab aslina mah hakikatna mah dina urusan ekonomi untung rugi dan lain sebagainya kebal-kebal urang nyaho rumus-rumus dagang kitu kene urang deka Allah deketan ahli Allah kebal-kebal naon wae di hatena kaluar oh kitu gitu kamana hibarna ieu nah iyalah la tujalisul mauta fatamutu qulubukum gila wa manil mauta jadi jelema nu cinta dunia hakikatna mah bae eta kalengseran wali hiji bisa babil harpi ku pagawean-pagaweanana nu tadina geus bisa lillah ku wali lil amplop tadina geus bisa lillah ku wali lil parawanten nu tadina lillah ku wali lil mio nutadarina lillah kuwari lil umroh dan lain-lain morosot ku pagawean geus tamati heula nomor kadua morosot bil idhofah kunyalande babarengan jeung babaturan anu teu boga makom nyana kuari beda haluan tatadina masantren di pondok pasantren salap ngaji amil ngaji jurumiyah ngaji sorop ngelal ngasal ngadepong di pondok pasantren datang ka keleh beuteng tur hararideng pokoknya jadi bae nyantri na patul muin kuari di dulu kitab naya jangan alpiah geus teu kadeuleuh huruf aslina takriran geus anu nangtung nu dengdek geus pokona mah komo mantek mah teu kadeuleuhna naon hideung ku mangsi aduh geus parah hebat balik ka imah atau emang dididik di pondok pesantren makan lain sakadar ilmiah nu mantak ulah dimodernkeun teh lain sakadar ngejar ilmiah tapi ieu teh niru akhlakul karimah leluhur nu dibaheulana guru teh nurutan guru kabelah dituna nurutan wali kabelah dituna nurutan tabiin nurutan sholihin nurutan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekedar ngejar ilmiah gampang naon hese sih ngejar ilmiah tetapi pengamalan ilmiah nu mantak di pondok pesantren mah kudu dijaga ulah dibarengkeun jeung sakola ulah dibarengkeun jeung gawe masalahna neuk ngamurnikeun memfokuskeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itulah pondok pesantren. Imiti nu dikejar teh amil jurumiyah sorop ngelal ngasal alfiah johar maknun mantek fatul muin fatul wahab dan lain sebagainya. Kemudian kuari geus bisa henteu gegeraan balik santri maka imah. Tetapi mulai ngamalkeun di pondokna keneh tasbih ruta tadina leutik jadi gede. Tadina boga hiji jadi loba. Bari jualan. Mulai di pondok nakene siap lain sekedar ilmiah makin lila di pondok pesantren makin tengah rasa bisa ngaji ku tawadu embungeun debat-debatnya nama balik ka imah teh kadeuleuh ku balerea di santri-santri di ustad-ustad belah rieuna di kiai-kiai
menang saha eta janyana nama henteu dibere gelar ku guruna sugannyana dinobatkeun sebagai ustad henteu sugannyana teh dinobatkeun sebagai kiai ku guruna henteu malah disia-sia ku guruna henteu aya di kitu naon dikaluarkeun kemudian dibere predikat ieu adalah buya santri mah balik ka imah kita berangkat sorangan modal geus aya di pondok pesantren kebal bagus budak teh masyaallah yen pondokna ge tiang hawi tiang kayu geus tayang nu bagus-bagus besi garusak keikhlasan wariti mimiti boga santri 2 3 4 5 10 20 bagus sayeuh bae keluar ke masjid keluar di masjid ka imah ka masjid ka majlis kitu bae pagawean santri mah aya nu paeh bae nyala teh muludan ngariung eta bae pagawean santri terpisah jeung karamean-karamean nu saja naik anu tatarina mamang jadi ustad naik deui teu puguh karusa anu naikeun meureun jadi kiai iraha nyana di naon gitu ngaranna dinobatkeunana nu nyaho Allah nu nganobatkeun sebagai kiai teu puguh karuh lisan manusia kanyana ngamama-mama saha nu nitahan henteu dimusyawarahkeun cara di universitas kudu gitu kumpul indung bapana kabeh naon garang-garangna di wisuda dibere Quran di luhurna disumpah dibere topi miring buntutan ieu hasil wisuda santri wisuda dek naon hartina di wisuda ieu kadituna bakal acak-acakan tanpa ya wisuda lulusan santri mah geus cicing di imah kudu rapih masyaallah urung di lembur eta ku ayana eta ustad anu tadina sulit urusan nanyakeun wudu aya nyana jadi rarapih masyarakat wuduna nu tadina teu bisa salat syarat jeung rukunna barang aya nyana masyarakat rapih pengajian-pengajianana dibuka ku nyana kalawan ikhlas hurung lembur eta teh 10 tahun ditata kunyana menata diri jol pilkada dimulai datang kandidat bupati silaturahim letik rahim mulai camat jeung lurah datang payai enjing bade aya pa bupati ka dieu bade silaturahim mangga datang ajudan mawa jeruk apel mawa cucu kadu luar biasa ngobrol kieu Pak Kiai maksudna si sajabat silaturahim kan nagara teh geracak-acakan Kiai ngabutuhkeun pamimpin kula terpanggil lantaran itu teu beres ieu teu beres insyaallah kula ge deuk siap teu beres teh aya nu dibutuhkeun Kiai mah doa Kiai doa itu mah kitu hungkul Pak Kiai ieu masa kadal awalan bae ka insyaallah kula ka dieu deui nya mau sasalaman guriwa 10 juta Kiai ngahegak biasana nyalateun mah 50.000 ieu mah 10 juta waduh ieu mah bisa beuke meuli mio cak Kiai teh robah Kiai
mulai menang seminggu 2 minggu sebulan kapangi jeung camat bupati iraga dede lingsem tak kiai nanyakeun kedatangan bupati deui mulai bupati hatur salam calon bupati hatur salam berikut jeung ketua partena Golkar langsung kadinya deui silaturahim ajudanna datang deui waduh irungna beuka kaciri kuari meuli nyana motor beat langsung datang calon kadinya calon bupati alhamdulillah Pak Kiai parantos kenging nomor hiji pasanganana alhamdulillah sesuai jeung hasil istikharah Kiai Fudoli gawe Kiai Fudoli ka istikharahan kos kitu nah naonan jeung hayu ya Allah aduh lainnya nabaya sababaraha kiai lah hasil istikharah istikharah alhamdulillah na ieu mah pada waktuna tanggal sekian na ieu kiai kengan sateacana ieu mah kiai lantaran bakal aya kampanye na ieu kampanyena 3 kali di dinya kiai mah diperlukeun teh naon doana bae kana ka panggung sakadar ngadoa wae kiai teu aya naon kiai mah sakadar doa insyaallah ke dijemput mangga waduh masyaallah ke sateajan itu pertaran kampanye kiai supados ka bumi heula ngawas Yasin supados dipimpin ku kiai supados hasil maqqa qala maqqa kutubu jaddin qala ya Allah dijemput kiai dibarengan ku Habib Rozak kiai di bupati calon bupati hadiahna ge ngageleger ila hadaratil nabi geleger sasarangan urang ngawas Yasin tilu balikan Fud tilu kan tilu balik bae ulah seueur-seueur supaya hasil maqsud mulai hate pindah nu tadina berat ka santri kuari berat ka kandidat Allah memperhatikan ya Allah karim terakara sakur indah urang morosot tah ngaranna morosot eta kos kitu mulai milu di luhur panggung hidup cek lu dihandap paeh ajar darurut bae jelema padahal mah disagigireun manu paham aduh nganya-anya ngadeudeudeuh baheula di pondok pesantren mah teu dipaelu ku sasaha ge boro-boro kandidat tatangga ge nyengserikeun kuari geus berhasil aya dina rel Allah geus bisa ikhlas geus naik kuari dikiaikeun meunang ngawisuda Allah langsung secara gaib batur kabehan nyaikeun dijual ka kandidat teu karasa eta kos kitu rugi ka bina-bina geser ka cinta tadina resep ka ilmu syariat kuari resep kanu nyekelan politik kanu ngamainkeun politik bari teu bener dina politikna dibabawa ku bupati sakadar jangan doa jang pencitraan unggal lembur urang unggal daerah milu si kiai eta harapanana sakadar motor sakadar mobil ngageser si kiai tina pagawean aslina wa iyyaka an tardha bi sobati saqitin kade ente ulah suka babarengan jeung jelema anu teu boga pangkat menurut Allah ente bakal nafatan hatu qadran min ulaka wa tahkira bakal morosot pangkat ente bakal jadi hina menurut Allah gara-gara babaturan
terlena kuari terus-terusan jeung bupati terus segala rupana bahkan menta posisi hayang jadi MUI eta geus parah jasa tamah parah jasa geus tamah kadinya mah hayang teu di MUI mah lah ieu mah hayang sakadar kikirimanana bae jangan lupa jangan ge ngadalil ka bupati Singade kacang ulah poho cangkang ngaduh senyum-senyum bupati cak bupati orang sakitu doang kiai malah teu jauh ti berkat ngomong hate leutik nage bupati ge kos kitu deh orang kiai sakitu doang tah nyingserikeun kiai eta bupati-bupati komo gubernur komo menteri ngageser nyana karesep jeung pagawe babaturanana anu menyolong hate kamari mah kong ngeunaheun mun macariat kuari mah kota betah kamari mah kong ngeunaheun mun maca sapinah kuari mah kota betah kamari ieu mah nikmat amat mun maca tagrib ku kuari mah teu betah kamari ieu mah teu daekeun nyana maca koran kuari mah ngalanggan koran ge masyaallah kamari ieu mah teu boga HP kuari mah BlackBerry tambah ku produksi Cina teh naon ngaranna nu kuari nu anyar teh waduh nu hebat teh nu hampir sarua jeung BlackBerry anu sia hayang teu kabeuli teh ya Allah ya Rabbi kamari mah di pesa kiai teh aya tasbih kaukaan jeung siwak geus sieup kadeuleuna masyaallah kuari mah HP dinu kanca HP dinu katu ya Allah ya Rabbi malah embung kanyahoan ku batur naon nu keur didengekeunana ieu nu make kaceuli teh naon ngaranna Asep aduh sorangan we teh kiai dijurui baseri-seri jebah heula manu seri sorangan teh nu edan koreng kiai kuari edan ye ngageser kiai masyaallah gara-gara naon gara-gara babaturanana tadina jeung jelema ahli Allah kuari mah jeung ahli dunia tadi mah jeung ahli-ahli Allah kuari mah jeung ahli-ahli dunia geus kos garari itu ngageser lain kandidat nu kabawa ku kiai kiai kabawa ku kandidat jeung memang kandidat mandek nari kiai jeung pencitraan demi dirina kiai na bae boloon mantap lamun aya kiai nu kabawa sakaba-kaba kos kitu tunjuk rame-rame boloon tunjuk coba ku ari saurang bae aya kan di dieu ge eta nya na jelema Haji Pendi boloon eta nya boloon tu leutik nya nama aduh teu karasa kan ku kiai teh teu karasa kos kitulah kahirupan mantap sing hade babaturan sing hade ai can kuat lamun urang geus diangkat jadi wali tapi dibere kuat ku Gusti Allah ai tadi mah kakarake jadi solihin doang cai teh di steril jadilah cai aqua di steril jadilah kuari cai dua tang di steril cai tak jadilah cai pam hasil steril asli nama teu bagus eta teh kos kitu bisa teu bagus deui ditenden lila bisa teu bagus beda jeung zam-zam mah aslina memang zam-zam teu kudu di steril ku urang nang Allah nyeteril beda jeung cai laut lumpat ka mana bae tetep bae cai laut kadatangan ku cai ti berbagai muara cai laut moal bisa ngahiji jeung cai muara pilihan Allah kitu kene wali Allah nu dipilih ku Gusti Allah cicingnya na di tengah-tengah kota cicingnya na jeung pamarentah cicingnya na jeung pedagang lantarannya nama diciptakeun ku Gusti Allah cai laut moal robahnya nama tetep bae asin bae kos kitulah perbedaanana aya jelema diangkat jadi wali Allah kahayang Allah aya jelema usaha heula ieu keur carita usaha heula melalui riyadhah melalui mujahadah melalui pertapaan dan lain sebagainya lantaran bisa nya nyeterelkeun hate bisalah jadi sholihin kabelati nu jadi wali ieu mah nu loba bahaya
tapi lamun kehendak Allah mah murad ngaranna wah geus hese tah mah kajun kumaha ge hese dijaglagna wali lamun berpagat murad hese lantaran tah geus kehendak Allah model cai laut geus kajeun ka mamana ge nya nama geus cai laut bae dihijikeun jeung cai mamana ge tetep bae cai laut bae moal bisa beda jeung cai menang steril ku urang kebal-kebal hideung aya bae kebal-kebal dicampur jeung jadi beda cai laut betul bisa cai laut bae zam-zam bae ilah murad lamun manusia diangkat ku Gusti Allah sebagai wali murad moal kaharti ku balerea lantaran ke kadeleuna daharna biasa bae heesna biasa bae kadang-kadang tara tahajud kadeleuna tapi kan geus di murad mah hese bae sebab lumayan lain zahir batin eta mah geus hese di luar pikiran nu biasa hese tuturkeunana teh mah nu kos kitu mah maning manut bae ka nu kos kitu mah sebab nu kos kitu mah babarengan jeung saha bae nyana asin bae cai laut bae tah beda jeung nu tadi nu nang hese beleke hese deuk naik teh urang mah deuk naik ka tangkal kalapat teh pan ngoser-ngoser pan ai monyet bater datang ngaluhur kos kitu eta nah ieu ge sarua mantak cek ka Kangjeng Nabi Isa kama kana Isa alaihi salam yaqulu la tujalisul mauta sing hade maneh ulah sok lulungguhan babarengan jeung jelema-jelema parae atuh patamutu qulubukum ente bakal milu pae hate ente bareng jeung nu pae hate ente bakal pae gila cak nu nanya wa manil mauta ya ruhallah sasi nu pararae hate nu pararae teh saha gola cek Kangjeng Nabi Isa ar-ragibuna fid dunya al-muhibbuna laha nu cinta dunia nu resep kana dunia etalah jelema nu pararae hatena jelema nu hubbud dunya hatena paeh urang nu endeu ka Allah dilarang keras babarengan jeung nu paeh yakni hubbud dunya kabawa ente ka jeung kumaha kakara ge urang di ustad geus didatangan ku kandidat paeh sia ayeuna datang mah ka imah urang atuh masalah janamu ieu hormati ku urang milu ulah urang kakara ge engkeut-engkeut teh ku Allah kamari mah di mamang-mamang ku ari kakara aya hiji dua nu nyebut ustad kemana tad lumayan tah nanti Allah tah ustad ieu bisa gugur deui ustad dia awas ya asal babarenganna salah bae ieu ustad leungit ya haju bae bener bae barang milu jeung Golkar di tukang di luar ngarobrol mantan ustad manya ustad mantan mantan ustad ya Allah ya Rabbi sia kunaon nyebut mantan kiai kasih eta baheula mah nyana teh ngaji ku ari mah henteu baheula mah santrian ku ari mah henteu baheula mah sok daek ngariung ku ari mah henteu mantan berarti geus teu daekeun barang cacampuran jeung itu nah ieu la tujalisul mauta fatafuta mutu paeh qulubukum hate maneh kila wa manil mauta zahan nu pararae hate ya ruhallah he Kanjeng Nabi Isa gola jeung Kanjeng Nabi Isa ar-ragibuna fid dunya al-muhibbuna laha jinna nu cinta dunia paeh hatena sedengkeun urang manikmat jasa babarengan jeung jelema nu cinta dunia babarengan jeung camat tiis kada hate sebab dahar pan urang ditraktir bae babarengan urang jeung bupati Komombu aya terasa terangkat derajat urang cak nafsu urang babarengan jeung nu sugih babarengan jeung ahli dunia teh aya urang teh egosetik mah eta teh dihapus ngaran urang nu tadina mah geus berderet di kolom solihin kuari ngageser tolihin jelema toleh kuari ngageser ya Allah ya Rabb ngumentak hese jasa kuari neangan picicingin wali teh ya rijalal ghaib qabla itu nuqoba nujabang uropa asaib qabla itu na rijalal ghaib nuqoba rijalal ghaib nuqoba wa asaib qabla itu na wali abdal iya hese jasa ieu eta mapan nyaon ngaranna gaganti maot cokot ganti maot cokot tiap negara kudu aya wali abdalan bae teu menang kosong ketika kosong eta teh nyana dicokot di negara nu mana bae
mungkin baik ketika Banten kosong dicokot di Yaman, mungkin baik di Irak, mungkin baik di Pakistan. Nyana rupana bisa mencala putra mencala putri. Bisa rupa aslina nyana kos urang Arab mun teu mah dicokot di ditu, bisa nyana ngarupa kos urang Banten kos Baduy. Bisa kolot, bisa ngora. Mantap ulah kaget engke biasa ngadatangan nyana ditugaskeun nyana mayer tahiluna lempang terus ngadatangan pejuang-pejuang agama. Nyana datang ke ka ustad nu kakarak muka pondok. Assalamualaikum saking ngobrol we. Ditanya, "Ya ki di mana?" "Wah, ki mah itu di gunung." "Gunung mana?" "Gunung langit." Pokoknya di langit gunung. Ngobrol lalagaan ke omonganana mengarahkan agama. Tamit nyeleng urang hese neanganana tapi bahasana aya be di jero hate ke ngomong datang deui nyana ka kiai. Waalaikumsalam, waalaikumsalam, kahayang nyana be rupana dan lain sebagainya tingkahna. Ke datang ke pejabat sarua nyana terus bae ka pejabat ke datang bae dengan rupa nu beda-beda. Yartahiluna limakani ila makanin min makanin ila makanin akhar. Terus bae nyana mah berubah-ubah. Kumaha nyana bae eta mah utusan Allah. Kos kitulah. Nah, eta jelema anu geus teu hayangeun dunia di jero hatena. Dunia eueuh sabakatul hiber-hiber acan di jero hatena. Nyana mah bisa hiberan. Deuk ka mana bae hiber ngan nyana dititah ngurusan provinsi eta. Masya Allah, lamun orang ceritakan dunia kewalian kok bisa kos gitu. Saha nu ngangkat-ngangkat na aya biasa di wisuda. Wow, sumpah pemuda. Jadi di dunia kewalian teh kos garar itu. Anu tatadina kudu berkumpul di Libanon, tatadina kumpul teh kudu di Irak, tatadina di Mesir. Lantaran pangkat wali-wali teh Nukoba di mana, Nujaba di mana, Uropan di mana, Aswaib di mana, Rijalul Gaib di mana, Abdal di mana. Nah, eta teh akan ngabogaan tempat khusus, tetapi satu ketika mah di luar tempat khusus lantaran urgen. Ieu mah lain kudu di Lubnan, kumpulan teh di Indonesia bisa terjadi. Gitulah dunia kewalian. Nah, etalah jelema-jelema pilihan-pilihan Allah anu di jero hatina geus eueuh secuil dunia. Jelemana nu mana layaripul wali illal wali. Eueuh nu nyaho ka wali kecuali wali. Kadang-kadang mah atuh eta wali teh biasa bae babarengan jeung urang ngobrol lalagaan. Dina zahirna mah seperti kitu, horeng batinna mah nya mah eukeur di anu. Batinna mah keur jeung Allah. Urang kieu bae sih mah ngabedakeun kos kitu supaya kaharti. Urang kuari keur cinta jasa ka awewe. Urang keur mabok kepayang, Masya Allah, barang tes pertemuan kalilipan mata. Anak pemajikan teu kadeuleu nu kadeuleu itu bae juri gitu. Waduh, pohara jasa leng-lengan. Pohara. Geus eueuh sadetik poho ka manehanana. Nah, kuari urang babarengan jeung babaturan, zahirna hate makan ka ditu. Berang babaturang babarengan jeung sahate maka ditu. Dahar di meja bareng tapi hate makan ka ditu. Komo urang deuk asup ka WC mah. Si itu jasa. Barang urang ki atuh dicekel si itu nu kacekel. Mulai ya mengarah ya. Ka ditu bae. Nah eta keur carita cinta dunia sama urusanana. Kuari eta dieuweukeun ngan Allah doang nu aya di jero hate. Urang zahirna mah biasa kieu hatena mah keur jeung Allah. Zahir nama orang dahar hati makar jeung Allah dan lain-lain sebagainya jeung Allah baik bisa terjadi. Nah kos gitulah carita karesep eta teh kudu diulinkeun dipaenkeun kurang tafakur berbagai tafakur sakumaha nu biasa urang arahkeun dek dika Allahkeun bae Gusti awak abdi teja di urusan gua abdi ge horeng hakikat manu Allah hampura Gusti abdi ngurusan awak siga nu abdi horeng nu Allah ku abdi dipandian siga nu abdi we ieu teh awak horenganan ieu teh nu Gusti ku abdi dek diurus sesuai jeung aturan Gusti
mantap Gusti teu boga aturan ketika orang junub pandian cak Gusti Allah tah nurut ka Gusti Allah lantaran lain nu urang dipandian ku urang mulai kuari ndek ibadah usolli niat urang beto horenganan kudu diniatan zahir keneh masih fikih keneh terus be urang Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar terus ruku sujud Allahu akbar tahiyat kuari kurang dijerokeun ya Allah ya Rabbi horenganan ieu nang nitah Gusti meureun moal pati-pati abdi dititah haju abdi daek lamun teu didaekeun ku Gusti kuari Allahu akbar nu Allah akbarkeun horeng Gusti anu ngarukukeun horeng Gusti nu nyujudkeun horeng Gusti nu ngajuluskeun Gusti nu ngaitidalkeun dan lain sebagainya Gusti geus luhur tah kuari urang boga kanyaho kapan ieu salat urang salat zuhur nyahona urang kana ieu salat zuhur teh ilmu orang ilmu urang nyaho bahwa eta salat zuhur teh pamere Allah ketika ku Allah dicabut mah urang teu nyaho bahwa eta salat teh zuhur orenganan ieu teh di jero ilmu Allah mah bagaikan lautan eueuh nanaonan kuari geus teu kudu make usoli acan dia geus aya di jero ilmu Allah kakaler ka kidul ge moal kaluar tina ilmu Allah urang deuk salat nyaho bahwa ieu salat wajib nyaho urang teh ilmu kana eta salat wajib eta teh pamere Allah ketika ku Allah dicabut mah ilmu urang teh eueuh urang nyaho kuari ieu teh ilmu ti Allah ya Allah leutik jasa ieu urang pamere ti Allah geus urang teh asa pamere Allah lain urang Allahu akbar ketika urang maca bismillahirrahmanirrahim aya di jero ilmu Allah nyahona urang kana bismillah teh ieu teh meunang ti Gusti Allah ketika Gusti Allah nyabut mah kana kanyaho urang terhadap bismillah nu kudu dimimitian ku bismillah meureunanan urang teh bodoh nah ieu teh bismillah ka pamere Allah ilmu Allah pohara amat ngan saeutik saeutik jasa dibikeun ka urang-urang bisa maca bismillahirrahmanirrahim berikutnya alhamdulillahirabbil alamin sebagainya teu kaluar tina ilmu Allah urang horenganan keur aya ngojay di ilmu Allah geus bae di dinya mah nikmat bakal Allahu akbar ka dia ilmu ka ditu ilmu Allah ka dia ilmu Allah horenganan urang dikanyahokeun bae eueuh jang nyumput Gusti horenganan dek nyumput di mana atuh urang bisa nyumput di babaturan ti Allah mah moal bisa nyumput ti nu kolot tapi ti Allah mah moal bisa nyumput urang ti atasan ti Allah mah teu bisa nyumput ti guru ti Allah mah teu bisa nyumput Gusti abdi teh teu bisa nyumput segala rupa teh jaya dina ilmu Gusti ngeunaheun teh hirup lamun geus itu nikmat jasa diangkat ku Gusti Allah mulai jadi rijalul ghaib naik urang terus diangkat makin hebat makin bagus batin urang dijadikeunlah urang terus nujaba nuqoba uropa asaibos jadi wali abdal misalna misal ieu wali abdal mah mun ka dieu nu ka ditu geus moal bisa hirup cicing tentrem kumaha tugas ti Gusti Allah komo geus naik ka ditu jadi autad naik deui ka belatur jadi mukhtar naik deui ka ditu jadi imam naik deui jadi kutub sepanjang masa kutub aya bae sepanjang masa sadunia kutub seluruh kakutuban mangan hiji ngan ke kakutuban teh kepala-kepala di autad aya kutubna ke di kitu naon ngaran jalul gaib aya kutubna nuqoba nujabah kepala aslina kutub engke hiji iyalah jelema-jelema nu bisa ngabersihan diri bersih eueuh saeutik-eutik acan hubud dunya eueuh saeutik-eutik acan makhluk di jerona kakaraknyana diangkat jadi wali Allah Subhanahu wa taala eta geus jadi wali begitu jana kukumpulan deui jeung gubernur lalaunan saeutik bisa merosot geus jadi bisa merosot atuh komo nu kakarak tahap-tahap mah deuh atuh geus mantek sing hade la tujalisul mauta cak Kangjeng Nabi Isa geus lawan sok babarengan jeung jelema nu pararaeh sanu pararaeh teh nu hubud dunya patamutu qulubukum bisa modar hate mah mengasingkeun diri bae urang nu mah kiai guru-guru urang
cukup baiklah magahan santri ka majelis ka masjid tedaikeun cacampuran kunaon tedaikeun cacampuran nyaho bahwa cacampuran teh gede manfaatna lantaran besi teu bisa lain bagian ketika nyana dibere bagian mah ku Gusti Allah teger ulah sok nurutan nu bisa mah teger nyana cacampuran jeung pamarentah jeung saged teger lantaran dimurad ku Gusti Allah dasar aslina zam-zam bae dasar aslina cai laut bae urang anu lain kos kitu sing hade ulah tuturuti urang mah aduh sakieu kaayana bae geus bae sakieu mantak loba milihna kos kitu bae guru-guru urang teh geus bae di majelis kajian teh disengsirikeun ge tapi ternyata aman di samping aman manfaatna gede anu kos kitu jelema nu dakwah ngaler ngidul ngetan ngulon tapakna tapi nu cicing bae kunaon atuh jelema narurut dituduhkeunana daek hartina dakwahnya anak ku cicing bae ge jelema nurut ke agama kok anu ngider bae mah lantaran nu ngider mah tujuanna ge lain dakwah hayang kabeuli eta teh rodana opat teh gede deui kamari mah anda bayang rada luhur supaya pakai kawarangkas ngeunaan bener kan pud karangkasna mundur aduh masya Allah kan urang jara rauh jasa ya rek beberes batin jauh jasa nah ngeunaheun ku ari mah Allahu akbar lain Allah nu maha agung ku ari mah dibalik Allahu akbar aya nu ngagerakeun eta teh karasa leuwih luhur deui nyaho ka Allahu akbar menang ti Allah kajaho urang teh pamere Allah mun ku Allah dicabut urang eueuh nanaonan terasa jeung Allah Allahu akbar leuwih luhur jasa tah mah tuh dimimiti urang menata salat sok nu rapi Allahu akbar Allah nu maha agung sok sidakepna sing rapi diatur ku Fathul Muin sok gerage ruku Allahu akbar Allah maha agung tama salat TK tama kos kitu paud bisa tapi kan urang kos kitu ge teu bisa salat eta bae ge teu bisa nu ngahartikeun secara harfiah can bisa urang teh datang ka dinya ge hese komo tama datang ka perasaan Allahu akbar seakan urang aya nu ngageur mentak hampang salat eta hampang ngeunaheun sababaraha puluh rakaat ge sebab lain urang nu salat terasa aya nu ngagerakeun eta teh karasa lain hayal Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar leuwih luhur deui ieu urang kan make kanyaho hiji-hijina kanyaho kan ditafsil nyaho ieu kudu takbir pan urang mantak takbir ge nyaho eta teh mimitina salat teh kudu takbir Allah ilmu berarti nyaho teh ilmu oh nyahona ka dieu teh nang pamare Allah berarti Allah mah geus leuwih uning ngajasa urang takbirna ge ieu nang mere nyaho Allah tinggal cak Allah bener sia kos kitu tinggal gitu doang ketika takbir urang salah lain kos kitu nang minata aing mah tuh kan nah antara iya dan tidak jeung Allah teh nu mantak bener Allah ngabener-benerkeun lantaran dititaku Allah ketika urang teh akur lain mantak salat urang mah asana lain gitu beres urang mah dilain-lain ku Allah mantak cek Kangjeng Nabi kam min shaimin loba jelema nu puasa lapar dahaga hakikat nama teu puasa kam min musallin loba jelema nu salat ungkug-ungkugan luar biasa pohara jasa malah ngagero-gerokeun jelema woi salat wajib pendi mah komo hei salat sia teu salat mah neraka sapugunya anu ka neraka kam min musallin loba nu salat ungkug-ungkugan capek hakikat nama teu salat urang mun jahita zahir mah kos kitu bae taikeun supaya ngeunaheun kumaha carana ulah babarengan jeung jelema nu cinta dunia sakitu bae barenganlah jelema anu cinta akhirat barenganlah jelema anu ahli Allah urang lalaunan babarengan jeung ahli Allah kebel-kebel tepa kebel-kebel mah nyana ge teu kuateun ngobrolna teh ka Allah bae bakal kakarag sakali mah biasa bae dua kali mah biasa bae tilu kali lantaran sering engke ge kaluar naon wae di jero hatena pokos urang ayeuna babarengan bae jeung bupati kaluar tah urusan korupsina moal kebel deui ge urang ngadengekeun kieu lah manajemenna dan lain sebagainya birokrasi kieu dah kaluar
urang babarengan jeung ahli ekonomi atung keke kanyahoan dagang ieu kirasiana ieu rugi ieu untung ieu teplokeun untung ieu ka ieu oh berarti sama-sama untung nu penting mah untung bae sebab aslina mah hakikatna mah dina urusan ekonomi untung rugi dan lain sebagainya kebal-kebal urang nyaho rumus-rumus dagang kitu kene urang deka Allah deketan ahli Allah kebal-kebal naon wae di hatena keluar oh kitu gitu kemana hibarna ieu nah iyalah la tujalisul mauta fatamutu qulubukum gila wa manil mauta jadi jelema nu cinta dunia hakikatna mah paeh eta jadi urang lamun jelema nu cinta dunia eta teh pararae geus urang lamun bareng jeung jelema nu cinta dunia bareng jeung nu paeh geus bengke mah lamun aya jelema cinta dunia kubur geureum iya ge sarua agama gola alaihi salatu wasalam wa fi hadisin nabiyina sallallahu alaihi wasallam al mar'u wallah